Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Serepet si Karsam masat pedogna meninggal perasat herang. Sarta terus kekulintingan neangan bungohna Gumilar. Tapi Gumilar nama tenang we, tegugup malah si Gani anu pupuringisan. Sok sieun bedogna si Karsam nyasab seperti pereupna tadi. Lesorkeun Syekh Gani. Lesorkeun eta bedogna. Lamun teu hayang disasak mah ku aing. Si Karsam bari ngamangkeun bedogna. Gumilar teu nemalan. Ngan ringes bangun anu geus apal karena gerakan si Karsam anu keur ngabar bedog. Barang hiuk si Karsam nyabetkeun bedogna teu kanyahoan kumanehna Arman sakirat ngajorelat bari meupeuh pigeulangna si Karsam. Atuh celeng we bedogna mah celeng sataharita keneh cakuk we hulu angeunna ditimpug. Si Karsam ngagero keur mah reuwas katurug-turug hulu angan karasa nyelek. Antu kena sabadana ngakaleongkeun teh ngan gebru we namuru katinihan ku si Gani anu harita geus ditotogeun ku Gumilar. Kawasna bae rek ditulikeun geus taya untupan. Barang harudang berang-bang we si Gani jeung si Karsam jalicir larumpatan bari ngancam. Pokna teh awas ya. Rasakeun ku si laing wawa si aing sia. Anjir. Ceuk si Gani sanggeus rada jauh ti Gumilar. Tegap lega rasa gitu pada nyaleungserikeun ku pada anu narempokeun. Puguh ku sararea oge kasaksian yang si Gani anu ngamimitian. Umangkeunna kawas jago si horeng teu jauh ti dodongesna miuni hayam lisung. Peucingna waktu Gumilar jeung Arman keur lalangkarakan. Ngadadak di luar jadi asa loba dedengean. Geus puguh angin laut maning ngebut. Kajero imah mulubus cenah liang-liang bilik anu carang sora omak mani asa gegelegeran kata mah peuting mani asa kacida poekna mutuh mata kukurayeun bulu punuk nambahan kakeung keak banu Korea kakalayangan luhureun suhunan. Cuit ditemalan ku sirit uncuing namahan keung sabulu-bulu ting sariak sarengkak. Lok disarada keak ditemalan ku Korea. Pantes jelema baheula mah ari keur sare pek aya koreak disada tesok terus ngagurimpal malik nangkuban atawa malikeun anak-anakna anu sarena nangkara. Nah ieu teh asa keung-keung teuing man Gumilar ngaharewos bari ngagurimpal malik nyang hareup ka Arman anu leuwih teu heula geus nyanggigir Arman teh nemalan ukur panna we gucap kiceup neuteup ka Gumilar. Dingon sejen kadenge Nyi Arum oge keur kalasa kulisi keneh tacan sare. Puguh peucing eta mah karasa power jeung keung anu taya bandingna. Guluprak
luhureun suhunan sada aya nu entrep ci cora manuk di sada gelebug angin maninga gelebug karasana meuni nyeak ka jero imah matak tiris pupuringisan. Pas deui damar tempel anu dipasang di tengah imah teh pareum. Beu nepi ka pareum damar oge ceuk Gumilar bari nguniang hudang maksudna mah rek ngahurungkeun deui lampu. Aduh. Gumilar ngadadak ngagero. Solontot kebruk mah nati susut golokok utah-utahan ci di luhur sada aya manuk hiber tapi teu lila manuk teh sada anu balik deui. Kunaon kunaon Arman ngagero kaget korejat mahna hudang ngarampak nyamperkeun Gumilar anu keur sasolondodan bari utah uger. Kunaon teh Arman hariwes-wes nanya. Tapi Gumilar teu nemaalan kalaka terus we utah-utahan. Galasar Arman kana bilik nyasar bensin dina galar. Cekes dihurungkeun ari brai teh teu kira-kira ngagebegna lantaran Gumilar keur babalongkengan ngutahkeun getih lalamaran. Aduh, aki empi tulung. Ya gara kunaon? Arman ngociak nyamat mangsal hapi pas deui bensin teh pareum. Maceleng kana sisi bilik lantaran kagibeungkeun. Memang penting anu kasidakeunna. Teu ujug-ujug bisa reup sare. Najan ngagoler oge naon atawa panon mah tetep tayap ditunuhkeun. Dipereum-pereum kalakah lieur sakitu huay mah maradak we ari panon tetep beringas perbawa hate anu teu jejem lantaran kaganggu ku dedengian anu matak ting sariak bulu punuk. Ku ngadenge gogorowokna Arman lain bae salhapi anu ngagurubug teh Maemot katut Nyi Arum sarta padagang-padagang jeung supir-supir anu harita ngadon ngarendong didinya ting korejat harudang ngan bubuhan kayaan di imah teh poek meredong anu sajelma ukur ting raring dedeleuan bari leungeun uyup ayap kana hanapeun angel hariwang teteunanana leungit aya nu nyokot. Deg-deg mangsal hapi jeung Nyi Arum teu sirikna paheula-heula muru kanggona Gumilar. Sedeng Maemot ngagentak nyeungeut deui damar tempel atuh brai caang. Anu keur carindekul teh ngadadak rucang riceng maklum da meredong ayeuna ngadadak caang. Breh kumangsal hapi jeung Nyi Arum kabireungeuh Gumilar anu keur guyang getih digugulung ku Arman. Mangsal hapi ngarontok gugup. Sedeng Nyi Arum maningot ceak nireungeuh buah hatena kebeda we ti munding menang mencit. Kayak cicit koreak patemalan jeung serit uncuing di luhur suhunan. Sorana kadenge mata kecil sarta pikakeungeun. Bareng jeung gelebugna angin anu nyeor guluprak di para sada aya anu ngaguluprak jeung maralak las sora-sora manuk teh leungit disambung ku sora ucing nama Emot. Simawat anu aur-auran bari meulit kana suku Maemot kawas aya anu dipikasieun. Sakur jalma anu marondok diteun Maemot harita mah blak-bluk narangkuban ngaharep-hep ngadedempes saurang oge tayun nyarita saucap. Kang Uum, aduh, kunaon atuh engkang teh Kang? Arman dikumahakeun atuh Kang Uum teh? Nyi Arum rawah riwih geumpeur. Jadi siga anu nyalahkeun ka Arman. Torojo Maemot nyamperkeun ka incuna anu geus teu walakaya.
Gau kue maemot midang dam bari ngarangkul. Atuh teu budu sakedapan mah di warung maemot teh jadi guyur ibureku anu ting karoceak binarung cerik ngabangingik nyamat-nyamat anu geus ngalempreh. Gumilar pada ngagugulung bari pada nyeng cerikan. Sedeng semah-semah sanggeusna teu ngadenge deui dedengan anu mata keung mah ting karulisik bari cuk cerek garodeg jeung pada baturna bari nararik napas. Luas bingung kaget karunya pacampur minuhan perasaanana anu antukna gemper tepuguh. Kalayang koloyong tepuguh pola. Silih pelong silih reret jeung pada baturna bari saurang oge taya anu nyarita sakamek-kemek acan. Ragayang gumilar pada mayang dipalindahkeun ka kamar maemot supaya rada lega. Utah-utahanana ayeuna mah geus eureun. Ngan kaayaan badana geus matak pi kasalempangeun aker. Lungse lir kapas ka banyur ku cai. Tina beungeut kana dada rupana manik heunteu getih hubungan. Panona peureum bibirna ngagreter, napasna geus teu tembong renghapna. Ngajelepeng teu beda we ti mayit. Gigireun palabah sirah, ngagukuk Nyi Arum, Arman mandeko tunjangeunana. Sedengkeun mangsal hapi andaka hareupeun beuteung anu gering, ngeluk tungkul bibirna ngagreter. Babacaan sabisa-bisa ngetrukeun ilmu panemu jampe mabake. Kabeh diketrukeun pikeun nyinglarkeun dedemit-dedemit anu keur ngaganggu ka incuna. Lantaran kabeh oge sapamadegan yen kagumilar teh aya nu heureuy. Diganggu ku anu hasud, diwisaya ku nu daleka. Iri dengki jail kasasama manusia. Kajadian samoda kitu teh bangbelas nepi ka isu. Gumilar pada narungguan tetep ngalempreh teu usik teu malik. Ngajepat teu walakaya bari panonna mah tetep peureum kawas anu geus pasrah sadrah. Sa sukalilah nyawa dipunut kudu kagungan. Sakedeng-sakedeng ngajegoh batuk bari ngutahkeun getih hirup lalamaran. Maksudna mah poe ieu teh reka mancagahar nepungan indung Arman. Ari ieu geuning kalakah ngajelepeng lir anu rek disakalikeun. Abongkena manusa tegasna usik malik aya nu ngatur baraya. Teu bisa sarta teu wasa nangtukeun nasib dirina pribadi. Kalawan pirempug sarea. Poe eta kabeh Arman ngabelecet ka Miramare rek pupulih ka Ki Sidik jeung ka Ki Raksa nya kitu deui ka Pak Uhi ngabejakeun yen gumilar ka Tarajang gering ngadadak. Dadakan pangpangna anu diharepkeun teh Pak Uhi supaya nyelang heula balik. Atuh mun bisa mah Aki Sidik katut pamajid oge kudu kairingkeun. Kapelengna kumangsal hapi sugan bae ieu dua tokoh kolot teh bisa dipentes wawasena pikeun ngubaran gumilar. Kabeneran teh ari leos Arman Indit, ari kurunyung teh wahon ti Garut anu ngunjal cuka keur ka Miramare. Atuh teu matak cape, celak we Arman milu kana wahon. Datang ka bedeng wana isu keneh berengbeng ka tempat gawena, berengbeng deui ka Ki Sidik. Alusna di dinya kasampak aya pamajid keur nyemah. Atuh kabeneran pisan teu kudu ka Cibalieur. Tetalangke deui Aki Sidik jeung pamajid gesat-gesut muru bedeng Pak Uhi. Di dinya geus nyampak Ki Raksa keur ngaringhul duaan.
pagawean mah culwe dipasrahkeun kanu sejen. Teu hese diberi izin perlop saperluna kalawan moal dipotong bayaran. Malah make dibekelan duit sagar rupa ku tuan kawasa lantaran samemehna balik ka bedengna teh bebeja heula ka tuan kawasa yen gumilar teh ayeuna gering ngadadak di Cigodeg. Ieu sababna kalawan teh hese beleke gonjreng we pauhi diberi duit basana eukeun meuli ubar. Sanggeus baradami bring we saraya ini mobil kontrak geus ngabagug sisi jalan di muatan peti karet anu rek dikunjal ka palabuhan Ci Laut Eureun. Geus cuk cerak arunggah gerung mobil ninggalkeun Miramare dijajabkeun ku teuteup urang kontrak anu ngajajabkeun ka sisi jalan. Teka catur di jalanan sok sanajan di memotan kumuatan sakitu pinuhna kawantu mobil hade piara kalawan taya harangan harungan di jalana harita mobil teh geus anjog kabeh dieun jembatan Cipalabu. Reg eureun horeng geus nepi ka tujuan nincak lemuran Cigodeg. Pauhi sabaturna jerat jerut tarurun ti terseri kenapa heula-heula. Dreg-dreg pauhi muru ka warungna dituturkeun ku Aki Sidik. Oge pamajid, Aki Raksa Katut Arman. Rob ka kamar anu gering kasampak teh gumilar tetep tempes-empes. Beungeut da beuki tutung keur ditungguan ku Mangsal Hapi jeung Nyi Arum anu beurang peuting inghak-inghakan ceurik. Serog Aki Sidik jeung pamajid kagigireun anu gering. Mangsal Hapi ngeser diukna ka tukang, sedeng Nyi Arum ngarangkul ka bapana anu saterusna ngagukuk nyuuh kana lahunan Ki Raksa anu barang serog kadinya geus ngembeng Cipanon teu tahan nempokeun kayan gumilar. Dedeh teuing anaking Kasep. Hutan hidup teh keur dipuragaan. Aki Sidik bae ramisa. Pamajid mah sanggeus neuteup sakedeung kana beungeut anu gering. Maehna peureum ngaheningkeun cipta. Sidakep cenah kutunggul mepet Bayu Panca Indra madep nedapi tuduh ti Maha Kawasa naon anu jadi marga lantaran. Sabab munumutkeun ruang lumrah anu biasa. Ieu panyakit teh lain panyakit anu biasa. Kawas-kawas anu katumpangan ku anu daleka jail kaniaya ka papada manusia. Kuhusuna anu menekung tewudu panuhuna dijabah kudu Maha Kawasa. Bray lir pepedut nyingrai lalangse. Marga lantaranana nyingkab ebreh temres. Paribasa mawas pada katon taya aling-aling kabeh katembong. Para tela ngembang boled. Tetela anu jailna kacing cirihi anu hasudna temong nyamuni dinu caang. Horeng simana horeng aya curig nyiliwuri setan minah raga marakayangan jail kaniaya ti anggangna. Ya pamajid beunta ngaret ka Aki Sidik. Sanajan bibirna rapet tapi sorot panon pinuh ku carita anu teu kedal anu memang ku Aki Sidik geus kasurti anjeunna ingu.
Pamajid bentak ngaret kaki sidik. Sanajan bibir mah rapet tapi sorot panon pinuh ku carita anu tekedal. Aki sidik surti anjeunangan ukur ungeuk. Geus kitu mah Pamajid ngagupayan Arman. Ditanya saperluna bisi gumirar ngalaman pasendatan jeung saha. Teu hese gurolang we ku Arman teh didongengkeun memang nya kamari kungsi ributan jeung si Gani musuhna. Tamat anu mereka terangan. Boh Pamajid boh Aki Sidik dalah mangsal hapi jeung kiraksa oge sapamadegan. Moal neangan jurig anu teu kadeuleu. Kuat sangkaanana ka si Gani moal rek neangan anu hese. Tapi kulantaran taya saksi anu ngagunakeun atau nguatkeun lantaran sagala oge kudu nyata. Paribasa maling kudu karana bukti jinah kudu aya layan ulah satuding-tudingna nya maksud teh ulah aya kudu aya layan ulah satuding-tudingna tapi kudu sidik aina yakin mun greges gedebug nyangka bari jeung teu wiwaha pinasti temahna bakal malines ka diri. Mamalana moal karasa ku anu lian. Sahanteuna meureun anu dituding teh jadi malik didakwa. Malik dakwa teh suka ari taya saksi mah. Gerendeng Pamajid jeung Aki Sidik badami duaan ting karacawis. Anu sejen ukur nyaksian bari hate mah deg-degan pinuh ku karempan jeung kahariwang. Sok sieun anu gering teh teu bisa katulungan deui. Beres nu badami sararea budal ti kamar iwal ti Aki Sidik we jeung Pamajid maranehna duaan nungguan gumilar. Torojo pauhi mawa cai atah dina kendi. Geus diteudeun mah leos deui kaluar. Kojengkang deui Aki Sidik kaluar. Koreleng ka tukang tulus tutulubun ka si palebuh kacabak mandi bebersih terus nekar nanyak deui. Nepi ka warung pauhi langsung ka kamar anu gering. Bari ngamparkeun samak pangsujudan kalawan husu Aki Sidik ngalakonan salat sunat 2 rakaat. Beres salat terus ngadoa anteng tegalider husuk nanadakan maha kawasa sangkan gumilar disalametkeun. Baraya Cakra kayaan jempling sajongjongan. Taya anu lemek, taya anu nyarek, taya anu batuk-batuk acan, iwati renghapna napas-napas nu ditarahan atuh nu araya di luar ngariung di setengah imah. Pauhi kiraksa mangsal hapi Arman katut Nyi Arum. Sanajan siga anu keur ngaharudang soteh, tapi batin-batin lamah kabeh oge ngacerit miluna dadakan makawasa ulah nepi ka gumilar katutuluyan. Ngan mah emot anu teu pipilueun teh, manehna mariweuh sorangan dihareupeun. Ngalayanan anu barang beli bari ngaladangan teh hatena mah nyolok we kanu gering da ari ka nyaah mah teu bina we ti mangsal hapi puguh geus asa kainco sorangan. Aki Sidik anu kakara beres ngadoa koloyong ka gigireun gumilar terus ngajemprak ke gigireun Pamajid. Gerendeng deui maca kalimah bari panonna peureum. Anteng dewe teu usik-usik iwati kunyemna 2 biwir ngucapkeun kalimah-kalimah asmana pangeran. Geus kitu culung cai dina keuni teh dicicikeun saeutik-saeutik kana cangkir. Terus diceuceuhkeun kana sirah anu gering. Beungeut jeung dadana diusapa nya kitu deui leungeun jeung sukuna dibaseuhan. Kersaning nu maha kawasa baraya
lir koneng katitisan apu. Gumilar cipeuting keneh ngalempreh teu usik-usik kawas anu teu nyawaan. Napas ngaradak tembong deui. Ebreh dina renghap dadana. Tapi awakna mah tacan keneh bisa usik, oge parona masih keneh peureum. Cululung aki sidik nyicikeun deui cai keni. Heg dikepretkeun kana beungeut Gumilar. Kulisik anu gering teh ngobahkeun sirahna. Jegoh batuk bari murageun getih hirup. Tete lah pagawean udahlah kagak dia mah cek pamajid bari malesihan getih anu ngalaya tina bibir anu gering. Cing sabar jalu. Cing sabar jana. Sok muntang lintang tika pangeran. Manusia mah kabeh oge teu daya upaya jana. Aki sidik bari nyengkatkeun sirah anu gering ditanggeuy lebah beheungna. Celak di inuman cai tina kendi meunang sababaraha kacelak mah. Aneh bin ajaib Baraya Cakra kakawasaan anu maha kawasa. Memangna tanpa batas wangen, kurang-kurang nama matak helok puguh teu kahar ku ati, teu kahontal ku akal. Nurutkeun pikiran manusia anu teu bisa leupas tina hukum syariat lantaran dadak sakala pisan beungeut jeung dada Gumilar nu cipeuting keneh keuntel semu tutung ayeuna mah bray-brayan. Miung-miung Laila mah leungit sama sakali. Anu kari kulit beungeut haropak, pias, surem taya cahayaan nandakeun anu kurang getih. Aduh. Gumilar ngahargung deui. Jegoh batuk seperti tadi, tapi ayeuna mah taya getih anu kaluar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ku kersana pangeran bisa ditahan. Nuhun Gusti. Masih keneh nang tayungan. Ceuk aki sidik bari nginuman di Gumilar. Ya, ugi-mugi we sing saterasna kasep cager deui ah. Namung biasana ruang lumrah anu geus ilahar. Upami teu dilawan atawa dibalikeun di sok teras aya buntutna. Pamajid Mairan soranang harewos. Telangkung eta mah telangkung Ki Adi perkawis eta mah. Akang mah nyangakeun we. Walon aki sidik bari netep anu gering. Aduh. Gumilar ayeuna mah awakna usik. Brai panna beunta culak cileuk ngararetan kanu duaan. Emut ayeuna mah jalu aki sidik nanya. Ngadadak beungeut nama Rahmai. Tembang Gumilar teh engkeut maju ka cager. Aki geuning. Bapak, dimana ya abdi teh Pak? Gumilar soranang harewos. Di kamar ini hidup Janu. Nah jadi pinahkeun ka dieu walon aki sidik. Geuning Bapak sareng aki aya di dieu. Dupi anu sanes kamarana. Gumilar nanyakeun Mang Salhapi Arman Katutnya Arum.
apa ngalongok ujang aki empi sareng anu sanes maraya di luar ujang sadayana oge ngempel teu kamarana balon Pamajid. Mohon teh mut abdi teh ngawitan mah nuju sareng Arman bade mondok damar parem ketebak angin ari emut-emut lemi ayeuna ieu teh kalasana kumaha harita teh jang aki sidik nanya asa aya nu nyamar kana beuheung emut harita teh abdi kantos utah-utahan anu salajeng nama teh emut teteh latih salah deui Pamajid ngagaranang satengah nyarita karina pribadi Gontong salempang jaluk datang di kadieu mah ku bapa dilawananana Pamajid ngareret kumilar kojengkang aki sini kaluar tingon ngabejaan anu keur ting rariu ana preseteh diserikna paheula-heula komo nyi aruma setengah lumpat meruka ngon breh anu keur ngajepat Kang tengah tetelasan Kang cenah bari bluk nyuh ka gigireunana nyegruk liwe bakating ku bunga sedeng leungeunna ngarangeum leungeun gumilar diadekeun kana pipina Yum los da engkang mah teu nanaon Yum gumilar ngagelian hate bebenena tengah tetelasan Kang singal damang Kang abdi hariwang Kang nyarum ngagedeke atawa ngadadetkeun leungeun gumilar atawa ngadekeun leungeun gumilar kana dadana singal damang atuh yuyu mah geung Kang aslina Kang ingis ku bisi Kang katetelasan nyarum beki sebegruk mugi-mugi we atuh Gusti Maha Suci nang tayungan ka engkang walon gumilar bari ngareret ka anu sejer ay aki geuning Arman Bapak oge sumping ceuk gumilar bari ngareret ka Kiraksa anu nguruyung paneuri Ma emot ngadengi anu ribut teh sulwe dagangan mah ngagentak muruka ngon barang mireungeuh gumilar ketempo maju ka cager teh ngan kaburu we ngarangkul bari nyang serikan alhamdulillah Kasep syukur hidup masih keneh bisa disalamatkeun Gusti anu agung nuhun ieu si Kasep disalamatkeun sinjag-jag deui Kasep mahariwang Ma emot saterusna ngaguku ki gileun nyarum puguh oge mun dipikir mah matak teu kaharti mun keur nalangsa jelema teh sok ceurik mangih ka bunga oge sok ngaragrageun cimata deui kitu we taya bedana anggur mah gerasa diekeun dahareun sok kitu mah lain aya keneh burayot ceuk Pak Uhi ngingetan ka pamajikanana eta ku keukeuh kana burayot teh nah man itu ku hanteu ke urang jangan heula atuh tacan aya nu ngirim burayot mah biasa lah mah ngapel teh sok kalalat nu ngirim burayot dulu di warung teh aya oge bubur susu sapnona oge tos meuli itu hodai susu di dieu mah geus langit hayu atuh nyai
urang nyadiakeun keur akangna. Mahmud saturina mah ngajakan Nyi Arum bari Noel. Nyi Arum cangkat. Netep heula kanu keur ngajepat belenyeh imut. Puguh anu keur ditetep teh ngarenyung. Geus kitu maros we Nyi Arum kaluar tinggon nuturkeun Maemot kalawan dibarengan ku hate anu bungangan. Cepat di lapang sareanana ditungguan ku Aki Sidik jeung Pamajid. Maemot jeung Nyi Arum sakamar duaan, Tauhi jeung anu sejen sagebrug pagulung-gulung di kamar urut kumilar. Gelebug angin ngahiuk, asup nebak sela-sela bilik. Mutuh matak hariwang jeung hariwang angin nyaur kawas anu ngawurkeun keusik dedengan anu borangan mah. Keak koreak jeung sit uncring anu kurang lembur mah disebutna manuk jurig disada marengan gelebugna angin. Cere eunteup dina suhunan persis saperti peuting kamari peucingan datangna musibat anu karanapan ku gumilar. Lok. Cicit. Manuk teh disarada deui patemalan kawas anu mareta tonen. Asa keung teuing harita teh. Ya naon deui cenah ieu? Gumilar setengah ngarewos, sedeng paromana gulisah kalasah kolese. Sing tembe kasep keun aya naon-naon mah bapa anu bakal nying hareupanana. Pamajid ngagedean hate. Sedengkeun gigireunana Aki Sidik siga anu ngalengut padahal mah masih keneh nyaring ka hate-hatena. Gelebug deui angin nyah malum tanah padataran sisi laut. Angin teh sama menapisan nebakan taya anu ngahalangan. Nya Aki Sidik beunta.